Dia kenal mana dia? Kermaraban hiu aing bro. Anjing koplok bolong segede gitu. Ada tiupan dia. Panas, mana ieu mah panas kene. Roku. Kebejaan teh. Manja lah kurang mah. Bungu tiis kudu nu handeut wae nu panas. Nah banget mana atuh meuni karusut gitu kunaon maneh? Stres aing teh dul. Udah siam emang stres. Stres kunaon? Ieu gara-gara ATM urang diblokir geura. Pedah teu diisian 3 bulan, nganggur 3 bulan, diblokir langsung. Anjing nih pabulitnya diblokir kebiasaan oge. Pas nu aya isian wae bae atuh diblokir oge. Aing eta kebon babeh maneh di Kulon. Dianggurkeun teu. Teuing urang mah euy tara tuh nyatanya kebon dia. Nyata duit teh hungkul ka babeh. Bejaan dul ka babeh maneh heuh. Ulah dianggurkeun komo nepi 2 tahun mah. Disita negara anjir. Anjir piraku disita negara. Anggurkeun 2 tahun, urang wae dia nganggur 3 tahun. Tadi perhatikeun ku negara. Anjay. Mang, rek mana, Mang? Kumaha aing we atuh loba tanya teuing. Ka dieu bisnis ieu mah, Mang, bisnis. Bisnis naon? Emang bisnis naon dul? Mang, yuk. Itu we. Naon bisnis naon Dieu? Ayo atuh. Ya. Siap. Dia. Ayo, milu dia. Naon jual hayu wae maneh? Ah ngilu we hayu. Salin baju oke, makin halus ya. Balik ka mana itu? Pokoknya salin Oh, we. bro. Sok, bro. Buru ditungguan. Ya. Terus. Dia buru atuh dia. Hayu. Urang geus gaya kieu. Mana ku urang kan titah salin cing rapi, gaya mana teh. Kurang kumaha gaya aing ieu geus make kacamata kireung. Calana makin nu alus atuh. Nyanggeus atuh ke heula. Nya. A few moments later. Nah, aduh. Mana-mana yang tanah teh puting-puting kieu anjir. Iya, apaan iya kacamata? Tadi berarti keluar timah oge, make kacamata hideung. Caang geuningan euy. Bisa ngapungkeun nang layangan ieu mah duh. Ayo. Mang, punten bade naros, Mang. Aya di dieu aya tanah bade diical, Mang. Ya Kang, Palih mana nya, Mang? tuh paling hanap. Aya, duh. Aya Aya naon? tanah itu di ditu. Mana rek meuli tanah? Anjing, aing balik anjing ah. Ieu goblok pedih ah. Ka mana ih? Ongko rek meuli tanah. Ayo atuh anjing. Ayo. Gunungan hayu. Anjing goblok, Mang. Ieu ah. Mang. Aya di kebon kieu teh nya. Ingat masa lalu teh geuningan. Ya. Suara naon itu dia? Itu aya oyak-oyakan duh. Bagong kitu duh. Wah mungkin dia piraku di kebun aya bagong dia. Apaan teh apa? Goa. Geus ieu we urang turikeun we heula dia. Turikeun heula we. Hek sia maraok sampe. Dia sugan teh bagong dia beruk eta mah dia. Dia. Anjing aing nyari hate ku maneh lah hayu disebut bagong. Baik, sabar, Mang. Anggar anjing nyari hate atuh. Geus bae sabar, Mang. Sabar. Iya saya. Anjing aing mau anjing. Gas. Mang nih. Yang lalu biarlah berlalu, Mang. Sekarang tetap masa depan, Mang. Geningan aya deal ieu meureun, Mang. Tuh tanah teh. Bener tuh tanah. Berarti alin am. Heeh. Mang. Mang, jedog ai maneh. Nah, sia.
Karti kait keningan. Lo, Aduh, tanyakan dulu mumpung aya bogana dulu. Mang, punten mang. Laras ieu teh tanah teh bae diica. Uhun yang beres. kar si Mang Nubieu geuning eta mah. Haji. Bener dah. Iya kan anu emang banul bade diicalan gaya tanahna ya. Anjing kebon mah. Mang garas, Mang. Ya dijal teh. Beres tapi kela asa wow ya anu ti irahanya. Alhamdulillah ya Allah. Masih kene ya aya sampeu teh. Oh. Aku mau mama Allah Duh, baiklah. Ampura ya Allah. Eta nanaonan. Sampai saha eta? Mang, ya kagok, Mang. Aduh. Dan kagok-kagok. Mang. Ayo nama atuh. Baiklah nu baheula mah baheula we atuh tong diingat-ingat deui lah. Nya, Ayo eta mah geus tobat, Mang. rawasan eta Ngali, mah. Mang. Ya urang teh ka dieu teh maksudnya hampir ieu barudak. Edeknya kan tanah. Oh, Itu Mang sok gara-gara ngobrol memang. Sok mana kadari atuh. ayo wah ngobrol mang di saung atuh mang nya. Saung. Ayo siap. Nah, itu disaungan. Ame jelas gitu. Tah, gitu laras mang. Awasan atuh. Ya, nya. siap. Yalah dul. Deg-degan orang mah euy. Boga dosa soalna. Mas baik dia, baik. Untuk bisnis tanah, atuheun sih mang nabe tinggal. Mana naon? Bener, bener. Itu orang gitu we biasanya orang lobi tanah. Lu satu hayu. Kela dul. Ieu teh asa poek teu dihareup teu di dieu. Geus magrib kitu euy. Iya kacamata hideung maneh kan tadi di mah udah make kacamata segala gagayaan ku aing jual geura musingkeun maneh mah Geus para sewe kan itu geus sih, Mang. atuh. Iya mang abi teh mang. Bari meser tanah teh ya mang. Tanah. Mangga aya tanah mah. Dek sabara karung. Kan bade iya mang kang ngebonen mang. Oh, ngebon. Mohon. Iya Memang biasa mah dipastikan memang tah, pastikan talikeun masuk alungkeun. Oke, siap. Canyi oke deh. Maksudnya emang tas we lah supados raos mending sadayana we mang anu manggaduh tanahna sabaraha tumbak peser kok bisa sadayana mah. Mangga. Kinten sabaraha mah. Aya ka batur mah kedah 200 juta. Biasa ka akang-akang ieu mah lah 23 lah. 230 kumaha? Tuh. Murah anjir. Beda kenal cenah. Wani sakitu mah atuh. Mahal. 23. Tah geus we aya mah, Mang. Minta sampel we atuh sampel tanahna. Sampel tanah. Boleh. Sok sampel tanah dek sabaraha karung sampelna. Mang kieu maksudnya, Bang. Jadi maksud si bedieu mah kieu cigan sanes sampel tanah, Mang. Sampel ieu pelakan emang itu. Naon? Tah bener mang geus apa pelakan emang jadi mang lamun saladahna sae meureun kualitas tanahna ge sae mang. Boleh. Bios mang. Bios. Naon ya. Bios. Jadi Leres. Bios. Sake nyanak heula nya. Mangga, Bang. Saladah aduh. Heula. Bieur urang. Naon jos saladah wae. Sempal. Tah. Ieu geuning sampelna ya. Bios mang nya. Bios. Segampil lah pami ieu mah ku abi di kabaran mang nya. Siap. Apa abikeun heula. Siap. Ai saladana karena dia mau berarti otomatis standar lagi Iya, siap. Ulah atuh ya. Kita bawa dulu ke Bapak. Ayo. Nah, itu kagak tahu. Loba pikiran mang geus hayu mang. Mangka di kabarannya mang ya. Siap. Oke. Kalah di SMS. Memang ya. Oke. Ka mana deui? Hayu, pada ngeliat tanah yuk. Sampel heula, hayu. Ngatuh. Mang, mangga Mang. Mang. A few moments later. Tuh bang, tinggalinya bebeja beli tanah mah berhasil mah. Halus encer otak mana Berhasil naon lu? Jadi itu mau? Iya dahare mie bu. Embung ah.
deg-degan aing mah sieun. Ngeunah make salatah Nung atuh hayang mie goreng atuh. eueuh minyakna atuh. Mie goreng atuh. Eueuh atuh minyakna mie goreng mah minyak ieu we tah Hayang dah. soto atuh. Eta atuh. Udah anjing. Kopong anjing. Kurang maling salada mah di kebun anu di tonggo, tapi orang iya we di neangan nama di api-api neangan tanah. Ya, tong pejak si betil mah.